Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak, kumaha kabarna? Damang mugia urang sadayana aya dina kawilujengan. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan pangjembar basa lembur kuring anu judulna Semar Badranaya. Bahasa Sunda di kelas 4 yuk diajar online. Mangga nutu acan subscribe heula. Hatur nuhun wilujeng nyaksen. Pangjembar basa lembur kuring anu judulna Semar Badranaya. Semar Badranaya tokoh wayang nu asalna dewa. Cicingna dikarang tumaritis minangka panakawan, istrina Sutiragen, anakna Cepot, Dawala jeung Gareng. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.